Minantu vs Mitoha, part 3. Ingat ya, ini bukan kisah nyata. Mumpung si mama dia nyapu geus, masak geus, kurang ada istirahat heula we. Udah ada nyantai mah ieu mah geus beres kabeh. Penting mah geus bisa nyantai. Ewe atuh nya. Capek ka tadi perasaan teh. Anggus pagawean teh. Isuk-isuk kene geus nyantai Mitoha mah kudak subuh beberes balanja ka pasar ieu balik-balik ningali nu ngeunah geus kieu keur nyantai ngomeh HP batur mangumbah piring nyeuseuh nyapu ieu kuat ngomeh HP wae di teu isung teu beurang teu beuting ngomeh wae HP. Lain nguruskeun imah beberesnya. Ampun boga minantu teh. Salah deui wae aing mah. Perasaan teh salah wae. Kumaha sih jadi minantu anu sempurna di mata Mitoha teh?